Balebat gumebiar belah wetan, ciciren mangsa peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Sumiratnya angan jagat, mapaesan alamar capada, sora manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna. Pating geleber dina dahan kai kana dahan anu sejena, sawarehna caricing bari ngaricis jangjang. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, pating aroyag pating garupai muragkeun ci ibu nu ngagarenang. Di hiji pasir anu katelah pasir ipis aya nu keur leumpang antarena keraanan, mapai-mapai jalan satapak anu pinuh ku tangkal eueuh. Kaciri calana kampretna baraseuh ku ci ibun, sokomo sukuna mah pinuh ku taneuh nu narapel balas ka irik. Beuki lamokot da sidi kabaseuhan ku cai ibun anu maseuhan tangkal eueuh. Kesang juuh maseuhan awakna, komo dina beungeutna mah teu sirikna ngucur, cirining geus nyorang lalampahan anu kacida jauhna. Ari ngaran eta jalma teh anu katelah Sandaga, hiji jajaka anu umurna karek likuran taun. Pangawakanana jangkung leutik tapi keker, buk jabrig nutupan punuk, ari pakulitan bersih sok sanajan cicing di pilemburan. Poe harita teh Sandaga rek balik ka lemurna anu nelah lemur Cikapayan. Sandaga geus 5 taun teu mulang kasarakan lantaran keur nyuprih elmu di hiji pasantren anu aya di tutugan Gunung Warangga. Ari anu jadi guruna wastana Mama Kiai Abdul Rojak, hiji sepuh anu pinuh ku elmu jembar ku pangarti, seueur luang jeung pangalaman.